kampunya paralun kasadaya nuha aladi para ibu mila bapak sesama dan dawidi etang wakilan pribumi pagut istri wirete kono ka waktu pun anak parengah hiji wirete kono ka waktu pun anak parengah hiji ditepang kunjung juduna kini hidayah taufik cita-cita tos laksana ngajalankan sunnah Nabi maksud nikah nu saestu tos kaunggal dina hadis maksud nikah nu saestu tos kaunggal dina hadis dina ajaran agama nuntut saja tidak huri bibitin kesadaran nyiptakeun cinta hakiki niat mimiti ngawangun hirupnu hanya pinanggi dina wina rumah tangga ngarupikeun jisim dina lingkungan masyarakat anu jadi tihang negeri dina hirup-hirup kumu amalkeun budi pekerti cinta asih rasa sama sabab serta teguh hati dibangun tetap takwa sopan santun tata amin ya robbal alamin mugi Gusti nah